hiji kufur teh ku niat bagatkeun Islam, nomor kadua ku ucapan teh istihza. Istihza teh artina ngaguguyonkeun ngaheureuy-heureuikeun di mana-mana aya jelema ngaluarkeun omongan istihza murtad. Jelema nganapikeun ka Allah murtad. Si agama naon? Aing Islam. Pangeran sia? Pangeran aing mah atuh. Lah sih sok nanyakeun pangeran. Lain, sia percaya henteu bahwa Allah nu ngadamel ieu langit bumi. Atuh teh henteu aing mah teu percaya. Aing mah Islam ngan aing teu percaya bahwa langit ieu nangieun Allah. Nangieun satu. Ieu mah petet jajadian. Ambo kos buah daging bae. Geus aya jelema nganapikeun Allah, teu percayaeun ka Allah bahwa Allah nu nyieun langit bumi, murtad. Nyana ngomong kos kitu. Kepercayaan bahwa Kangjeng Nabi Muhammad eta adalah Rasul Allah jeung ka para rasul-rasul nu sejena eta murtad nu kos kitu. Mentak sing hade ucapan-ucapan urang besi tergelincir karena ucapan anu ngamurtadkeun, naudzubillah min dzalik.